الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا ngamuliakeun ngagungkeun oge tanda cinta awi ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, sedekah abdi cerak ke ibu teh 20.000, cerak 10.000, cerak 50.000 dipasihkeun, suhunkeun ya Allah jembarkeun milik rezeki abdi. Murang kali abdi sing disolekeun ya Allah, ibu rama abdi sing dipanjangkeun yuswana. Kitu nya nya. Kudu gede kadenya kana ieu kana sorbanan kayak kudu gede. Ulah ieu mah sorban dina kencreng 2.000 we anger. Sabab dina kencreng sok kaoskeun ka DKM. Pas buka kencreng ternyata eusi kencreng didominasi dengan uang berwarna abu-abu. Aing karunya kita di akhirat teh nu bakal nyaangan sedekah urang. Kita ari urang batur nu gararede anu 1 juta, 2 juta, 100.000 caraan Bu dina alam barjahna teh. Ari ibu-ibu urang surangga anu 2.000 malaikat tetet. Melempem protes ka malaikat, wahai malaikat kunaon batur bet tinggal demi kacararaang bisa dina kuburna teh. Ari abdi malaikat tetet cek malaikat teh malan 2.000. Saeutik aing kagok. Teraskeun Bu. Kakaraet atamu tah. Lajang Bu. Nabi Muhammad itu diutus liutamima makarimal untuk menyempurnakan akhlak. Rasul itu contoh, Quran berjalan. Jangankan yang serius, Rasul mah heureuna ge moal mungkin Rasul nyarios jeung moal mungkin Rasul berbuat kecuali wahyu di Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis aya hadis qauli, aya hadis fi'li, aya hadis takriri. Segala tindak tanduk yang dilakukan Rasul adalah cerminan bagi kehidupan urang. Bu. Kieu we Bu. Rasul mah tara ngabujangkeun ka pamajikan teh. Urang kana rumah tangga we da anu hadirna ge ibu-ibu hungkulnya. Urang ningali minton rumah tangga Rasul nu dicitak ku Rasul teh seperti kumaha. Bu. Rasul mah tara ngabujangkeun ka pamajikan teh. Rasul mah hoyong ngaleueut nyanak nyalira, hoyong tuang nyanak nyalira, raksukanna saweh dikaput ku nyalira. Kan lamun katingalieun ku Siti Khadijah atau ku Siti Aisyah, nembe ambek ya Rasulullah geuning ku anjeun wios ku abdi da ieu teh jalan pi surgaeun kangge abdi. Saur Kangjeng Rasul, mun anjeun keur santai sok ku anjeun da ieu teh jalan pi surgaeun kangge anjeun. Ngan lamun teh mah anjeun keur gaduh aktivitas keur warang damel kami moal wantun miwarang ka anjeun. Dicana ku Siti Khadijah atau ku Siti Aisyah teh, wios ku abdi ya Rasulullah. Langsung direbut mun Rasul nuju barang damel teh. Rek tumaros ka ibu-ibu urang dia urang surangga, lamun salaki ibu ngake ku sorangan, ngepel ku sorangan, nyeuseuf ku sorangan, gegeroh ku sorangan, ngelapan kaca ku sorangan. Kira-kira ku ibu rek direbut moal? Hai. Kumaha rek disebut Siti Khadijah atuh kitu mah? Kalah tadi disebut hayang jadi Siti Khumairah wahai wanita cantik. Ya, Bu rebut Siti Khadijah. Ari urang mah kumaha tuh? Pamajikan nyeuseuf sorangan, ngepel sorangan, gegero sorangan, nyangu sorangan, ngepel sorangan, ngelapan kaca sorangan. Ngadudut ka budak, jang tingali bapak maneh hidang. Kudu lamar rebut ku ibu da eta jalan ke surga kangge ibu. Nu paling berbahaya teh ayeuna teh loba jelema nungkut pembantu. Keun bae lah urusan nyeuseuf ku pembantu, ngepel ku pembantu, ngelapan kaca ku pembantu, gegero ku pembantu, pek ngeunjang sakalieun kumaha ulah ka salaki mah ulah didikeun ka pembantu. Mama hayang dahar, bibi. Mama hayang minum, bibi. Mama hayang dikekopan, bibi. Abe kasih bibi eta mah euy. Ya, buat jalan ke surga kage ibu sok. Contohan tina hal terkecil itu punya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlakna. Bu, osok nyuguhan cai kamu caloge tara. Pak,
Mana ieu bapak-bapak nu aing we. Nu maros ka bapak-bapak, Pak, tah bapak di luar di pengker tuh. Oh, ya tuh mangawan. Eta kenari mangawan hiji. Bapak-bapak tuh maros, Pak, osok di kumawulaan disuguhan cai rek kopi rek susu kudu janten istri osok tara Pak. Ah, dengekeun. Tara cenah ari ibu nyuguhan saha? Ai tadi osok cek bapak-bapak tara, Bu. Osok tara nyuguhan cai kalau janten caroge. Osok tara Bu? Pak osok tara Pak? Curiga ieu ibu-ibu sok nyuguhan batur. Bisa laki dia antep. Ya Bu, tos terang teh ganjaranna lamun aya pamajikan nyuguhan salaki. Tos terang teh Bu. Wios di wartosan pabrik wios. Yeuh Bu, lamun aya istri nyuguhan cai sagelas kalau janten caroge pahalana 100 kali lipat jalma anu ngalaksanakeun salat sunat. 1 gelas sarua ganjaran jeung 100 salat sunat. Gede atuh Bu. Eta teh sagelas 100 rakaat salat sunat. 2 gelas sabaraha? 200. 3 gelas. Mata emang kasalaki bikeun jeung galona tah sakalian aing. Kagok gitu. Malaikat teh kagok nuliskeunana. Nyaan mulai bohong. Ibu osok tara pangmasakeun kanggo cakal ge osok tara. Osok tara Bu. Osok ulah meuli rencangjang salaki mah pangnyieunkeun. Yeuh Bu, ganjaranna lamun ibu masak di dapur, heg aya ngeclak kesang ibu nyeuseum. Angwan salaki keclak kesang teh. Tah Bu, tiap kesang nu ngeclak ibu kumaha ulah ka salaki jadi malaikat sia Bu tah. Seraya itu malaikat memohonkan ampunan, ya Allah, hampura dosa wanita ieu. Ya Allah, jadikan bagja wanita ieu. Ya Allah, mudah-mudahan jebarkeun rezeki wanita ieu. Sok, mata ibu lalu masak di dapur ieu, tetesan kesang jadi malaikat, Bu. Mata kalau engke masak di dapur yang salaki tah hulu teh kana katel geunjeun. Oh, meh loba malaikat nuntun ka handap. Hah? Asinkeun bae lagi mah. Ame teh kabeh batu lak sejen salaki pamajikan sejen. Sok sing hade Bu. Nya lain bohongan deh. Yeuh bisi disangka Rasul teu romantis. Rasul mah romantis. Dicontohan ku abdinya. Kieu Bu, Rasul tos tepan asar, punya bisa teh di dieu imam bari nyontokeun. Eta Siti Aisyah nuju dilalahun ku Rasul, calik we di dieu Siti Aisyah. Sahabat arwi salat asar naroskeun ditinggali we Rasul teh cek sahabat singgar renang. Begitu indah perlakuan Rasul terhadap istrinya. Dilalahun digagal ku Rasul. Saat tos digagal ku Rasul teh pasikeun ka Siti Aisyah, tilas gegelan Rasul teh digagal deui ku Siti Aisyah keruk. Saat tos Siti Aisyah pasikeun deui ka Rasul ku Rasul teh tilas gegelan Siti Aisyah teh digagal deui keruk. Ari urang mah kumaha boga ado apel hiji kruk ku salakina bikeun ka pamajikan dipuyeur-puyeur. Anu bersih kruk bikeun ka salakina dipuyeur-puyeur deui. Disangkana salaki rabies. Saur Kangjeng Rasul, wahai umat-umat kami, sahabat-sahabat kami, itu adalah sunnah kami. Saur Kangjeng Rasul, nah aranjeun teh apal pahala nu ku Allah bakal dibikeun, Bu. Bu, tos terang lamun aya salaki ngalawan istri, tos terang teh ganjaranna. Dangukeun ieu, dangukeun, dengekeun jeung lakukeun. Saur Kangjeng Rasul, kalau seandainya ada suami nu ngalalahun istrina, maka dosa suami dihampura ku Allah saberat kiloan pamajikan. Bener tah. Mata lamun boga pamajikan gendut teh asep. Semakin gendut pamajikan, semakin loba dosa. Dihampura ku Allah. Bener betul. Ibu karunya teh ka salaki. Karunya teh ka caroge. Hayang dihampura dosana ku Allah teh. Balik di pengajian mun aya salaki keur diuk-diukan ku ibu kita. So. Kan bebeja heula. Di sisep salaki ibu teh nah pamajikan aing geus pengajian jadi gelok ieu. So. Balik di pengajian pokona ibu sing ngaranna cicing cre diuk ibu teh dina lahunan. Bari jabakan kana punukna a. Kan
Bari tingali ku ibu teh foto zaman baheula keur kawin teh aning. Baheula mah menikah ganteng, meni gagah, meni dedeg sampai rupa hade jika si Bambang si Aswatama tingali ku ibu teh foto keur kawin baheula menikah kasep baheula mah terus langsung ningali kana beungeut ayeuna. Gini ayeuna mah jiga rongsenan. Aduh, nyaan bu tau, kudu hade ka salaki tah. Ningali ka surang ka salaki na baragang ieu kieu atuh. Di abdi mah di Dawagung deukeut ka Wasisto. Ustaz kunaon abdi cenah begang wae padahal tuang teh meuni ka traos, abdi teh kunaon begang wae. Cek abdi pariksa atuh jeung ceng ka dokter Wahya. Dipariksa ka dokter Wahya da sehat. Tak kahalupeunna cing aya laboratorium sok pariksa kalem. Dipariksa kalem getihna cager da sehat normal. Ngeluh deui ka abdi Pak Ustaz teh normal da di lab ge ka dokter normal. Cek abdi cobaan atuh Kang bilih penyakit dalam di rongsen. Si Akang terbegang teh lumpat kata si KJK di rongsen. Pas hasil ningali rongsenan abu ternyata aya pamajikanana we keur kikian. Karunya aing mah eta ka salaki nu baragang ge gitu. Otak sing hade Bu. Yeuh contoh deui Rasulullah Bu. Panitia teh utami mah kalimat akhlak hayo poe muludan tahun tapi dilakukan ku urang sunah Rasul teu. Rasul mah Bu. Rasul mah tuh mun pas angkat-angkatan di mana-mana teh. Rasul sok ningali jeung istrina ge sok terangeun Rasul sok sumpingna tabu sabaraha tos siap-siap. Matak nyebatna gitu Rasul ka isina ya Humairah wahai wanita cantik yang kemerah-merahan kerayan. Tiap Rasul angkat-angkatan Bu. Uih Rasul istrina tos sagala diange geulisna ka cida-cida. Rasul pas mukakeun bantu assalamualaikum waalaikumsalam ya Rasulullah. Pas muka teh langsung disambut dengan senyuman merekah bergairah. Waalaikumsalam langsung dicanak panangan Rasul dicium gagalentoran. Atuh sok we bapak-bapak geus capek balik ka rumah pamajikan zaman dulu ngeunah mah pusing teu Pak dengekeun ibu cicing tanya ke bapak tos capek Pak buatnya loba kariweuh balik ka imah pamajikan zaman dulu kira-kira pusing teu Pak hayang ngabanting teu dengekeun hayangeun mata ka imah sok seuring ngagelenyeuh bapak lamun zaman Rasul mah tabas sama ari tabas sama teh mesem seribunya. Ibu terang teh mesem. Kieu cenah babi. Mesem teh. Sok sumping teh Bu sambut. Geus pugu salaki baliknya, Pak. Geus telepon. Mah, Bapak tos di Limbangan, deukeut cek ibu paling sajaman deui. Sok ibu si sajam eta sok. Ngagaya sih geulis. Baju sok di ieu heula, di sabun heula sok sing sade. Ieu kelek make deodoran. Ulah bau jaringau. Sok sing kade. Baju nu pang alusna pake. Ieu nonton kita. Bibir make lipstik. Da awe ayeuna mah sok marecing. Baju beureum, bibir beureum. Baju beureum, calana hideung, bibir luhur beureum, handap hideung. Sing gaya ibu. Sok nges eksap saya sajaman deui itu kakara di Limbangan. Ibu di imah teh sok kita rarai teh teplokan ku saripo haji. Mata tempelan ku naon? Ku bonteng. Yo cici. Nges kitu nges saja setengah jam ibu langsung dibilas. Pakai baju nu seungit sok, awak seungitan sok. Ditanya ke budak, mak kamana geuningan meuni gaya kitu meuni sarareungit bejakeun cek ibu rek nyambut bapak sia. Sok sing seungit. Baju nu pang alusna pake. Tiung nu pang alusna sok pae. Da ibu-ibu mah ayeuna mah tiungna teh sok araraneh nih, make. Geus kitu teh beulitkeun. Sab jarum ieu. Jarum bentul plus di dieu. Putarkeun deui di dieu. Sok deui jarum bentul. Tapi ka teu bisa ngalieu kikieuan. Sok sing gaya. Telepon deui ku ibu teh. Nuju di mana ayeuna? Tos di Polsek Raja Polah. Deui deukeut deui.
Ibu teh sangu tos sayogi di bumi teh. Kamar gesengit, kebetulan disengitan ke ibu teh. Ibu tos cantik. Langsung bantu trok. Assalamualaikum. Temak dengan senyuman mereka bergairah. Waalaikumsalam. Langsung ke ibu canak panangan anak. Ciuman. Bu, osok tarang suntangan kadu jantan caroge. Osok tara bu. Pak, osok pamajikan bapak nyium tangan bapak. Mustara deui wae cek bapak-bapak nama. Bu, osok tara bu. Pas diumumkan pas pangaosan lingonan, ibu-ibu. Kalau seandainya ada wanita istri yang mencium kening suami, pipi suami atau tangan suami, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Eta ibu-ibu langsung balik bu. Kayaknya lah bu cengen pengajian aja can beres, rek umroh. Nginci gue. Kayaknya lah aku cengen bisi kabur beak di umroh nana. Neangan salakina ke imahna kata tangana, ari si akang ka mana? Rek naon gitu cek umroh. Cek katangan teh beak ket raskin umroh. Ngingkik terus nanyakeun ka budakna, "Jang ari siwala ka mana si bapak?" Rek naon kitu mah umroh. Cek budakna LKS kisan ka bayar. Yo umroh. Cek katanganna tuh si akang mah keur memekeun galengan di tengah sawah. Eta ibu-ibu teu ganti baju ide ka tengah sawah, Akang. Naon mah teh ijah? Umroh. Cek salakina sia dahar jeung raskin umroh. Naon atuh maneh teh ini ka tengah sawah, aya naon maneh teh cek salakina teh. Yeuh Kang cek ajengan lamun nyium leungeun salaki teh ganjaranna aku jeung ibadah umroh. Salakina keur memekeun galangan. Kumaha kitu hayang umroh? Yeuh teu bisa umroh mah. Nu pilu kul tak. Dicium tak. Cek salakina bisi rek umroh deui hiji deui kagok. Eta jelema nu di sawah nanti kagok godag bener ari ku ilmu mah umroh ge bisa tengah sawah. Ya bu, umroh teh mahal. Terus di teh lamun aya bisa jalmi anu nyium hajar aswad, hese poang pas sedekna ge nyium hajar aswad, sadunia atuh bayangkeun. Ngan sanes sombong abdi mah tiap umroh, tiap geus beres tawaf, geus beres ngalaksanakeun segala rupa gitu nya. Tos sai tos tahalu, tiap tos tahalu abdi pasti nyium hajar aswad. Sabab kuing mah leutik, penek. Babari nu jangkung koy contohkeun ka santrinya. Isuk maneh diaga mudah-mudahan sing ditakdirkeun umroh atau ibadah haji amin. Yeuh can nyium hajar aswad babari kieu bu kopi contohan. Tepak ka pulukna. Duh. Pan ngalieup sa. Tigri. Aing leutik kieu. Muntang langsung ka askar. Sa ka hareup tadi. Cium hajar aswad. Ulah loba teuing doana. Allahumma qdi hajati. Ya Allah cumpunan kabuluh habib. Clot. Langsung cium. Yeuh bu, nyium hajar aswad teh hese. Pas sedek. Ayeuna boga salaki hideung anggap hajar aswad. Lumayan. Daripada pas sedek. Ciuman ku ibu sok. Bade bu. Aing di sini. Benar bu. Cium hajar aswad. Lumayan. Mahal umroh teh bu. Bu, sok ibu kecicing langsung di lawang pantot teh. Salaki datang langsung senyum teh nih. Waalaikumsalam. Langsung ke teh langsung cek. Capeng ieu na pinggangna bu ke. Allah ya Nabi salam. Bari ngodok kana kesak. Alaika. Wah loba duit. Lamun loba duit langsung tawisan ku ibu. Bade tuang, bade tunggang. Sok. Yang lamun salaki geus di kelibangan dia hampura mana bapak teh balik teh geuring usaha henteu ulah kana pinggang kana ieu tah astagfirullah loba bayarun astagfirullah geus era unyam inyeum ulah ge tanggu sing hadewe ka salaki mah langsung dewe teh rangkul aduh indah. Pas ningali ka dapur teh bunya tos tuangeun tos nyampak salaki kacapena kesana root talamun kitu bu. Lumpat ka kamar ningali sarareunnya. Ieu mah aneh tuh salaki geus jaga jauh, santai we di imah teh. Baju make daster nu geus bawa kawin teh. Nu geus beleo, beungeut burahay beureum. Leho nongtot.
buuk ramisakan ku ka dieu geus ditalian ku tali karet. Kahanap anu jebrag teh ning suku teh. Assalamualaikum, salakina waalaikumsalam, salaki langsung Allahu la ilaha illallah. Disangkaikeun. Ya, Bu. Kudu nama urang teh di imah jiga hantu di luar teh di imah jiga ratu di luar jiga hantu kan bae lah di luar mah. Ari urang mah kudu teh ngagaya teh ngageulis teh jang salaki. Tapi orang masuk aneh rek atasik sagala dipasangkeun. Baju nu alus dipake. Nu tadina beungeut tara dihamplas ke imah di kuburan. Lipstik seungit was. Ulah minyak seungit segala rupa. Diperlis pokona jadi hade. Geus kaluar teh cre numpak padesaan. Mang, ini hiang. Cre. Seungitna jang salaki jang supir atau jang penumpang. Jang batur. Balik ka imah eta baju nu alus nu meunang seungit teh salaki keur cicing we kieu. Assalamualaikum Bapak cre. Nah eta baju nu seungit anu alus jeung salaki dihareupeun eta kira-kira dipake keneh moal. Moal balik ka imah harudang. Araratul. Gantungkeun we jeung salaki mah. Salakina karunya ka bagean nu haseum deui. Tinu kesang anjir karunya aing. Aduh aing salaki. Cing salaki nama karunya. Ya Allah, perbaiki ibu tah akhlak ibu, rumah tangga ibu. Dan Rasul itu nyebatkan bayati jannati teh. Rasul itu bukan orang kaya, tidak punya barang elektronik, tidak punya kendaraan, tapi Rasul bingah kupeda servis yang luar biasa dari istri Rasul kepada Rasul. Siap Bu? Ngartos Bu? Teraskeun? Saur pun biang ngartos teh Bu? Saur pun biang ieu Will mun maneh keur ceramah tanya mustamid. Ngartos atawa henteu lamun geus nyebut ngartos geus. Berarti ilmu geus nepi. Ngartos ta can Bu? Hah? Ngan untungna jang cek aki kieu baheula. Yoran maneh tukang pidato. Ngan lamun maneh keur pidato tanya ngarti atau henteu lamun nyebut teu ngarti geus. Cacakan sakitu teu ngartieun. Ngomong mau ditambahan deui beuki lieureun. Kan kitu sok Bu, satacan abdi nutup ieu kakara satengahna, satengah deui. Siap-siap barudak siap? Tim ieu tim sorban? Nyeur sudah kutik siap. Bener maneh bari ngopi aing mah henteu. Siapkeun Bu artosna. Ieu abdi tos nyarios sareng Pak RT. Pak RT teh nya. Sareng Pak RT abdi nyuhunkeun widi kangge kemaslahatan masjid, kangge kas barudak, kangge kas pemuda, kangge kamaslahatan urang surangga deui ieu. Lain jang sasa ulah teh dibikeun jang abdi era kae teman-teman panitia. Sok siapkeun Bapak Ibu. Niatan ya Allah ngagungkeun ku ngamulyakeun Kangjeng Nabi Muhammad. Abdi sodakoh, ya Allah sing disehatkeun dina berbagai panyawat. Ya Allah ieu teh mudah-mudahan jadi amal soleh kangge abdi. Mudah-mudahan ya Allah sing disukseskeun murang kali abdi. Ya Allah Ibu Rama abdi nu damang mudah-mudahan. Ya Bu, kudu nama urang teh di imah jiga hantu di luar teh di imah jiga ratu di luar jiga hantu kan bae lah di luar mah. Ari urang mah kudu teh ngagaya teh ngageulis teh jang salaki. Tapi orang masuk aneh rek atasik sagala dipasangkeun. Baju nu alus dipake. Nu tadina beungeut tara dihamplas ke imah di kuburan. Lipstik seungit was. Ulah minyak seungit segala rupa. Diperlis pokona jadi hade. Geus kaluar teh cre numpak padesaan. Mang, ini hiang. Cre. Seungitna jang salaki jang supir atau jang penumpang. Jang batur. Balik ka imah eta baju nu alus nu meunang seungit teh salaki keur cicing we kieu. Assalamualaikum Bapak cre. Nah eta baju nu seungit anu alus jeung salaki dihareupeun eta kira-kira dipake keneh moal. Moal balik ka imah harudang. Araratul. Gantungkeun we jeung salaki mah. Salakina karunya ka bagean nu haseum deui. Tinu kesang anjir karunya aing. Aduh aing salaki. Cing salaki nama karunya. Ya Allah, perbaiki ibu tah akhlak ibu, rumah tangga ibu. Dan Rasul itu nyebatkan bayati jannati teh. Rasul itu bukan orang kaya, tidak punya barang elektronik, tidak punya kendaraan, tapi Rasul bingah kupeda servis yang luar biasa dari istri Rasul kepada Rasul.
Siap Bu? Ngartos Bu? Teraskeun? Saur pun biang ngartos teh Bu? Saur pun biang ieu Will mun maneh keur ceramah tanya mustami. Ngartos atawa henteu? Lamun geus nyebut ngartos geus. Berarti ilmu geus nepi. Ngartos ta can Bu? Hah? Ngan untungna jang cek aki kieu baheula. Bieuran maneh tukang pidato. Ngan lamun maneh keur pidato tanya, ngarti atau henteu? Lamun nyebut teu ngarti geus. Cacakan sakitu teu ngartieun. Ngomong mun ditambahan deui beuki lieureun. Kan kitu sok Bu, satacan abdi nutup, ieu kakara satengahna, satengah deui. Siap-siap barudak siap? Tim ieu, tim sorban? Nyeur sudah tutik siap. Bener manejang bari ngopi aing mah henteu. Siapkeun Bu artosna. Ieu abdi tos nyarios sareng Pak RT. Pak RT teh nya. Sareng Pak RT abdi nyuhunkeun widi kangge kemaslahatan masjid, kangge kas barudak, kangge kas pemuda, kangge kamaslahatan urang surangga deui ieu. Lain jang sasa ulah teh dibikeun jeung abdi era kae teman-teman panitia. Sok siapkeun buku Ibu. Niatan ya Allah ngagungkeun ngamuliakeun Kangjeng Nabi Muhammad abdi sedekah ya Allah sing disehatkeun dina berbagai panyawat ya Allah ieu teh mudah-mudahan jadi amal soleh kang abdi mudah-mudahan ya Allah sing disukseskeun murang kali abdi ya Allah Ibu Rama abdi nuju damang mudah-mudahan ya Allah sing didamangkeun disehatkeun Ibu Rama abdi naon rupi hajat kapriyogian Ibu pas ngasupkeun artos kana eta sorban sebagai bentuk Ibu infak niatan sedekah. Semakin besar yang Ibu keluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran semakin banyak. Siap Bu? Keluarkeun, siapkeun niatna. Kan ka hade ulah sabaraha? Ulah dari teu kasih aing mah 2000 teu kasih lah. Kete kalau kami teh ya Allah rezeki abdi babarikeun, panjang geuning su abdi, sehatkeun ya Allah, badan abdi cek malaikat, sia Allah pisan pepen 2000-an. Jadi simpul we namanya badangnya. Siap Bu? Siapkan atau siapa wajib 100.000. Sakjang salawat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam sehatkan zahir batin orang sana ya Allah. Ampunkan Ibu Rama abdi sadaya ya Allah. Kurang kali abdi, turunkan abdi, sore abdi ya Allah. Turunkan jangan martabat. Jangan martabat. Ya
Yeah.